Salaresna mah tos teu kedah mangmang deui sabab jalmi nu ngaluarkeun kasaean hiji janji Allah bakal digentosan ku 10. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ngajeblag dina Quran anu ageung nya nu alif mah teu ngajeblag. Jalmi anu ngaluarkeun kasaean hiji naon we kasaeanana mah teu berarti artos wae, maka janji Allah dibales kalawan 10 kasaean. Keur urang anu sodakohna anu ngaduana sing yakin bahwa doa urang teh diijabah dadi antawi syarat ijabah doa teh wa antum muqinuna bil ijabah. Aranjeun kabeh kudu yakin yen eta doa teh diijabah. Jadi hindari paminuju ngadoa nya kitu ieu teh rek diijabah ku Allah teu kenging. Sing yakin sanaos ijabahna aya nu kontan aya nu dianjuk atanapi digantian. Urang ngaduana menta mobil ku Allah dipasihanana salamet tina tisoledat. Eta oge ijabah doa saminya. Teu kenging urang menta mobil teu datang-datang gaduh sangkian doa urang teu diijabah. Sanes diijabah tapi digentoskeun ku anu sejen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji sinareng syukur kagungan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat sinareng salam mugia sapapawasna dilimbah curahkeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina para sahabatna tabi'in atba'un tabi'in bahkan dugi ka umatna dugi ka yaumil jaza. Pamudah-mudahan ngingingkeun syafaat anjeunna amin ya rabbal alamin. Amin. Dipayun sejangah haturkeun nuhun ka pengatur waktu pangjajab acara anu parantos masihan waktos kangge ngalajengkeun hancadarsan fantasawuf anu dicandak tina kitab Kifayatul Adqiyah. Atur silap sadayana namung sate acana aya sababaraha pengumuman anu kahiji dina dinten enjing teh Sabtunya diniah sareng TK dibagi rapot tada suat ayo nada oh enjing berarti Sabtu diniah sareng TK jadwalna dibagi rapot kinten tabuh 8 kedah hadir sareng orang tuana maksad nama walina pengintennya
bade orang tuana atau napi sanes. Cartosnya teman. Anu kadua aya pangulem dipun lancek kersana ang suko wirehna dina dinten Ahad ieu mah sabada asar atau nabi asar di ditu oge mangga da aya ieu musolanya kangge tasyakur walimatul khitan. Naon we nami-nama di urang mana naon ge tahlil we nya. Waktosna ba'da asar di bumina ang denta ditemohnya laras kuninga bumina henteu waktosna asar ba'da asar bade asar geula di bumi mangga bade asar di ditu oge di payeunan bumi na mangga ngan kahade netepan asarna teu kenging jam 3 komo kirang mah tingali deui jadwalna nya bilih netepan asar dina waktos lohor carincing pedah rek tahlil kahade tingali heula jadwalna. Eta nu kadua kartosnya dinten Ahad ba'da asar dihaturanan kasadayana nu hadir nu teu hadir oge wartosan tasyakur walimatul khitan di bumina ang denta. Anu katilu wiyosotlah ieu mah tiang denta seueur ieu jomna nya bilih teh mah bade aya nu ami kaharti nu nyamungan ya ieu mah langsung we dilalemes ge da bisi kalah teu kaharti kangge urang dieu dipasihan waktosna dinten Ahad di enjing-enjing dinten Senin mah bilih seueur nu ti luar sanes berarti teu kenging dinten Senin nya ngan hawatos bilih pasedek-sedek kajabi pamihoyong pasedek-sedek mangga dinten Senin eta mah ngan rekomendasi ngatos mohon waktosna supaya untuk pas sedek-sedek teuing dihaturanan urang dieu mah dinten Ahad di enjing-enjing di pada subuh pangintennya mangga atau penginten pengumuman mah aya nu kalangkung bilih jarum coklat anu salajengna nampi sodako ya namanya dikersana pun uak tapi teu aya dikhususkeun anak kane saha-sahana intina naon wae pamaksadan anjeunna sing aya dina kalancaran oge kaberkahan amin ya robbal alamin. Oge bilih teh mah aya nutos sedekah dipayun teh kana meja heula langsung ka bendahara eta oge sami pamudah-mudahan sadaya pamaksadanana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge naon wae anu parantos dikaluarkeun di dieu mah bentukna berbentuk artos
pamudah-mudahan digentosan kuno manglipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salaresna mah tos teu kedah mangmang deui sabab jalmi nu ngaluarkeun kasayan hiji janji Allah bakal digentosan ku 10. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ngajeblak dina Quran anu agung nya nu alif mah teu ngajeblak. Jalmi anu ngaluarkeun kasayan hiji naon we kasayanana mah teu berarti artos wae, maka janji Allah dibales kalawan 10 kasayan. Keur urang anu sodakohna anu ngaduana sing yakin bahwa doa urang teh diijabah da diantawi syarat ijabah doa teh wa antum muqinuna bil ijabah. Aranjeun kabeh kudu yakin yen eta doa teh diijabah. Jadi hindari paminuju ngadoa nya kitu ieu teh rek diijabah ku Allah teu kenging. Sing yakin sanaos ijabahna aya nu kontan aya nu dianjuk atanapi digantian. Urang ngaduana menta mobil ku Allah dipasihanana salamet tina tisoledat. Eta oge ijabah doa saminya. Teu kenging urang menta mobil teu datang-datang gaduh sangkian doa urang teu diijabah. Sanes diijabah tapi digentoskeun ku anu sejen. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin sholihah nas'alukallahumma al-ijabatal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Oge mampang emotnya. Ngemutan dina bacaan naon telah lillahi ma fis samawati dina lafad inna sina au akhtona. Sok kadangu keneh seueur anu inna sikna. Cobi bari tingali seratanana ngawasna teh Robbana wala naon witeun teh Robbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Oh jauh teh naon witeun teh Robbana wala tu'akhirna innasina nu panjangna teh dinasina innasina teh kenging innasina anu gaduh eta teh buku naon eta teh tawasul cobi ditingali seratanana teh kenging sadangu-dangu ya. Ari nu tos leres mah entos teh kenging dirobi ieu mah bilih aya nu masih keneh innasina robi nya innasina. Oh, aya saratanana kebenar? Nah, gitu. Eta hiji ya. Pang dua-dua we saleresa masih ari. Nu kadua
dina wa ilaihi hina pendeknya ieu paranjang wae wa ilaihi turja'un teu kengi wa ilaihi turja'un sakantenan nu nyandak aya yasinan cobi tingali geura panjang teh hina eta mangkaning Al-Qur'an eta teh wa ilaihi turja'un tangke langsung praktek enjing dinten Ahadnya wa ilaihi turja'un dua wa ilaihi tadi na Yasin teh nya hiji memeh wa malia nu kahiji deui terakhir wa ilaihi turja'un sok enakeun jigana fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un padahal lepat eta teh nya tapi wa ilaihi turja'un katos teu nah aitos kahartos mantos dua-dua we nya amin kita puyeng teh Bismillahirrahmanirrahim. Hancana teh bagian kul ba'da zalika min halalin la subha ayat teh hancana bade didangdingkeun nah kul ba'da zalika min halalin la subha ma la yadummu syar'u zalika hulila nah hartosan Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu bete musonif bade nyarioskeun tentang dahar sabada kamari jalma diperdi ngajaga kana waktuna ternyata jalma tukang ngaji teges nama urang sarerea dan ngaji mawajib dina masalah dahar oge aya aturanana lain berarti lah dahar-dahar wae mani diatur kuma urang we nu dahar saha urang nu boga beas urang nu meuli deungeuna urang maksudna lain berarti ngatur dahar teh
Deungeunana kudu saeutik, deungeunana kudu eta lain nya. Ngan maksadna di dieu kul. Ari kul tepek dahar ba'da zalika min halalin. Kadaharanana kudu anu halal. Urang ge geus apal sarerea nya. Urang ge dahar sapopoe sok nu naon nu halal. Osok urang ngadahar nu haram taranya kajaba teu apal meureun sugan teh lain haram. Usahakeun dahar nu halal. Dahar nu halal teh dahareunana nu urang lain nu batur. Dahareunana lain menang maling tinu batur. Dahareunana lain menang nipu tinu batur. Halal nu urang halal. Bahkan la subha. Mun bisa mah anu subhat oge ulah. Kan dahareun teh aya nu halal, aya nu haram, aya nu subhat. Halal dahareunana geus jelas. Urang ge lamun ditanya, ieu halal haram? Oh pasti apal. Halal nya. Sangu halal haram? Halal. Daging bagong haram halal? Haram. Sarerea ge geus apal. Ngan aya nu kudu dijaga nyaeta anu subhat. Ari subhat teh teu jelas halalna, teu jelas haramna. Saperti kenaon loba ngalatutut dina sawah batur, ngala kangkung dina sawah batur, ngala genot dina sawah batur, ngala daun dina kebon batur. Eta teh tiasa subhat bahkan dugi kana haram lamun nu gaduhna teri toeun. Ngan ari nu gaduhna ridhoeun mah maka jadi kumaha halal. Ngan urang mah terkadang ngalah heula kakara bebeja. Tadi urang ngalah cengek nu bogana teh bingung data tangga nu ngaranna teh nya ari diulahkeun kumaha meureun nya, ari dihungkopkeun dengan sakitu-kituna. Tungtung nama dikopkeun we bari karena naon kapaksa. Kan eta teh dina teu dugi kana haramna ge dugi kana subhat mah. Tamantak ayeuna mah bebeja heula. Kagok udah jauh. Usahakeun bebeja heula supaya naon? Supaya dahareun urang teh halal. Malaya dumusar mudzalika hulila. Jelas ieu mahnya. Satuluina sabak dadahareun urang teh halal amanlah urang mah tinu haram eueuh tinu subhat komo eueuh pisannya halal kabeh ge. La syai'a anfa'a min taqalluli aklihi wa syarabihi. Urang jalma tukang ngaji dianjurkeun dahar teh saeutik. Ari urang kan tibu budak diajarkeun ku kolot teh dahar teh kumaha sok sing wareg komo anu eta mah teu boga bakal ka sakola ulah teuing jajan di sakola mah sok we dahar sing wareg bisi urang mah ieu mekel. Dina kitab anjuran dahar teh saeutik kolot urang nganjurkeun dahar teh loba. Bertentangan teh bertentangan kunaon kolot make nitah loba. Kahiji karunya kabudak bisi kalaparan, kaduana
teu ngaji jigana gitu nya. Ngan gegedena mah karunya ka budak sok sing loba dahar teh ulah dipege loba ieu sangu mah derek sangu tu nyangu deui. Nginum oge sami ulah loba teuing. Maksud ulah loba teuing di dieu teh lain berarti sahwab. Sahwab geus ceuk dina kitab ge saeutik. Nginum kakara saragot stop ceuk dina kitab ge saeutik. Maksudna sakira-kira lapar leungit di dinya eureun saena nya. Tapi masing sawareg lagi nya mangga-mangga wae dah teu dilarang di dieu ge nya. Ngan anjuranana dahar teh saeutik. Maksud saeutik teh di dieu mah asal kuat nangtung. Urang mah masing teu dahar ge nangtung kuat keneh. Kuatnya kuat lompatan keneh. Nu dimaksud lapar di urang mah sabenerna mah eta mah teu kaasup lapar nya. Da urang lapar teh gawe sabedug kuat keneh urang mah. Minimal dahar teh dijaga ulah kamalinaan. Da geuning urang teh mun dahar teh nya lain kecok kana dahar mah tuh wap sakieu ge cukup ngan pedah ngeunah dahar teh nya. Komo deungeunana jengkol peuteuy nya beapan sesangku. Eta teh kirang sae. Kana naon kirang sae na naha kirang sae pedah jahat sangu sanes. Lil jismi wadini talak. Dahar anu wareg teuing nginum anu wareg teuing bakal ngaruksak kana awak. Nu puguh mah sehat awak tas dahar komo waregnya. Bohong eta teh. Lamun dahar wareg teuing biasana nari kana naon? Tunduh nari kana hoream. Kana awak ruksak datas dahar aduh tunuh nyekel HP scroll bari gogoleran sare we dahareun nu neme dilebetkeun can kagujleg-gujleg cek kasarna mah nya. Naon atuh bahasana dibere bahasa kesehatan da teu ngarti nya. Can dicerna nya kitu deui inuman kalah ka sarenya atawa lalangkarakan dina henteu sarege kan eta teh ngaruksak kana awak. Henteu karasa harita kontan mah ngan karasana teh saminggu sabulan sataun kadituna teh kana lambung kana liver eta teh nya menurut kesehatan. Urang mah tiap tas dahar sarege bet jag we. Teu sakabehna nya anjuranana ulah loba teuing teh hiji sabab ngaruksak kana awak, nomor kadua ngaruksak kana agama. Ibadah jadi teu purun. Buka puasa sagala diasupkeun meme salat magrib teh es buah, kolak, cilok, bala-bala, sangu. Ungap ta salat magrib teh mangkaning bagian naon? Bagian taraweh anu 20 rakaat tamah witir. Duh ieu teh ka masjid ulah ulahnya. Saeutik gedena ku ayana dahar loba teuing hiji ngaruksak kana awak, nomor kadua ngaruksak kana ibadah. Lamun dahar loba teuing. Loba teuing teh di dieu mah ukuranana ceuk kabiasaan urang lemur we, ceuk urang lamun dahar sapiring loba teuing teu henteu berarti aman. Lamun 2 piring loba teuing teu rada loba eta mah da parasmanan ge ngan ukur sakumaha eung. Sapiring sok aya nu parasmanan nyokot deui. Aya namanya ngan jarang eta teh. Tah nya jadi kurangi makanan ulah nepikakeun di urang mah bahasana teh naon?
kamerkaan atawa sebeuh teuing hindari sabab awak ruksak kana ibadah ruksak kebluk. Tuluy afatu sab'in saklu jismin qaswatul qalbi dina nazomna kuloba teuing dahar teh afatu sab'in saklu jismin loba dahar berakibat berat awak. Berat awak teh lain berarti lintuh maksudna nya. Wah berarti nula lintuh ta loba dahar henteu kitu maksudna. Loba dahar sebeuh teuing dahar berakibat awak berat. Lain berat mamawa tapi berat dipake aktivitas terutama berat dipake ibadah. Hoream hawa nate dibawa berjamaah berat, dibawa sholat sorangan jadi engke aya ieu lohor teh jam 1 we padahal lohorna geus di setengah 12 leuwih geus jam 1 teh engke jam 2 geus setengah 3 hoream hawa natehnya kulantaran awak berat ibadah hoream qaswatul qalbi kana hate jadi teuas. Teuas hate teh lain berarti hate ditakwal ngabelentrang tapi berat narima kana papatah. Di papatahan teh aya we jawabanana tehnya ulah kitu lah teu kenging kitu lah nya urang ge pan sok sering mendakan lamun di obrolan teh nempas terus we patempas-tempas berarti duanana teu hasta eueuh nu ngelehannya. Biasana patempas-tempas teh sok pamiskin-miskin ya. Dina deungeun sangu urang madahar teh jeung kangkung tempas kuno hiji deui kumaha cing komo urang leuheung ece mah aya kangkung heup teu dora kaya henteu eta mah nya mangga-mangga wae bade pamiskin-miskin ge gitu. Da geus pada terang ieu nyebut komo urang madahar ge jeung kangkung kadituna teh atuh tinggal jual tak emas cenah. Eta mah heureung merenya hiburan lah, hiburan ibu-ibu. Hari bapak-bapak mah datara nyaritakeun dahar nya, jarang gitu. Jeung naon we ayana, ngan mun eueuhna naon meureun? Ngadaknya. Lawan deui ku pamajikanana, cenah teh dibere cenah. Tos. Al izalatu patonatan mutamal mila. 2 kuwareg teuing dahar tadi hiji bakal ngaberatkeun kana awak anu kadituna teuas hate berat narima papatah hayang wae nemalan. Nomor kadua izalatu fatona ngaleungitkeun kana kapinteran. Kumaha maksudna leungit kana kapinteran teh? Ilmu nu aya jarang dipake dalolobana ilmu nu dipake teh ilmu keur ngelehkeun obrolan batur asal meunang we kapinteranana leungit. Nu kadua kulantaran nu berat awak mah berat dibawa ibadah teh, berat dibawa maca Quran teh, berat dibawa tadarus teh, berat dibawa ngaji na teh. Kapinteran nu aya leungit da teu dipake, anu can aya ge teu beunang datara ngaji. Mantak pantes ku waregna dahar waregna nginum awak berat hate teuas kapinteran leungit. Lain kapinteran pinter ngobrol nya da urang ge sarerea ge jarago ngobrol mah ngan obrolan urang terkadang didasarina ku nafsu. Nu penting
menang sanajan terkadang masuk ngareuheutan atau ngaraheutan hate batur ari geus teh hanya kal urang ngobrol kitu rek menta hampura gengsi bae cenah. Tamata kedah dijaga nya. Eta teh efek tina naon? Wareg teuing dahar. Tadi dieu tadi pujismin an ibadatin. Awak teh berat lamun dipake ibadah jadi lemahnya dipake ibadah teh. Aduh, ieu teh seberat-berat teuing rek salat teh. Berat. Tapi lamun teh mah anu naon mah ieu aya bantuan 10 juta kedah dicanak dipakawil. Wah, hampang ieu mah nya. Tah eta teh ciri naon beratna dipake ibadah eta teh mungkin wae tina loba teuing dahar. Mungkin sanes efek bener-bener tidinya sanes tapi mungkin tina loba teuing dahar. Bahkan loba teuing dahar teh jalbun linaumin narik-narik kana tunduh nunutan weh di dieu ge nya. Buat teuing loba dahar eta teh buat teuing nya. Can dahar atawa? Can dahar ngan tadi geus jajan leupeut 5. Tunduh we pangintennya ulah suudon ka batur teh. Ngan biasana loba dahar narik-narik kana sare. Kulantaran kitu teh kumaha? Loba dahar teh mantak berat awak, mantak teuas hate, mantak leungit pinter, mantak lemah awak lamun dibawa ibadah, mantak narik kana sare. Fahzaronhu ku urang kudu dijauhan. Naon teh? Loba dahar. Lain berarti sahuap sing mejeunna we nya. Tapi da lebar cenah ieu empal jengkol. Tahu atur-atur we nya da. Minimal urang teh tos terang, ari tos terang mah bade dilakukeun mangga, bade di mangga eta mah nya. Lah. Tawas. Tras beres ta masalah daharnya. Nu penting urang geus terangnya bahwa loba dahar teh narik-narik kana naon? Loba karugianana. Cenah urang mah kajeun teuing tunduh urang mah, kajeun teuing berat awak urang mah. Nu penting dahar ngeunah. Hese hayang dahar ngeunah teh mangpang meungpeung keur ngeunah. Mangga eta mah nya. Teu aya nu ngalarang di dieu oge. Ngan ngawartosan wungkul. Teras kul ba'da dzalika lisuhadi li ta'atin summan tabih qabla zawali tasallula. Dina tiap poe teh kudu nyempetkeun waktu memeh lohor teh dipake sare. Semua ayatnya dan memeh lohor mah keur gawe urang mah di mana? Di kebon, di sawah, di rumah jeung kebon teh aturnya. Padahal anjuranna mah memeh lohor teh sakira-kira 10:30 eta teh alus pisan dipake sare. Kebeneran urang mah tukang sare cenah aduh. Alus pisan dipake sare eta teh. Lisuhadi litoatin sare memeh lohor sekitar 10:30 ngan peda suman tabih qobla zali ngan pas lohor atawa sakedeung deui kana lohor eta jalma kudu nyaring. 10:30 sare 11:30 nyaring. Eta teh alus pisan kana kesehatan. Minimal urang mah apal nyakeun we tarara oge da teu wajib ieu.
Da urang mah memeh lohorna keur di mana? Keur di pagawean, bahkan nepi ka asar sakapeung mah ti iraha teh di subuhnya eta teh mangkatna teh di jam 5 ayeuna mah subuh teh baru setengah 5 ge buat deui geus marangkatnya. Tah sae nama bobo memeh lohor uga sakedap deui kana lohor sae eta teh tasallula sae pisan kana badan awak bisa sehat, awak bisa bugar, awak bisa naon bisa lancar dina lain pertanyaan atuh pencernaan pusare samemeh lohor bahasana teh lamun bahasa Arab mah koelulah kaelulah urang mah teu biasa nya da urang mah keur gawe wayah kitu mah padahal eta teh sae da ayeuna lamun buburuh ngorek memeh lohor sare atuh dicarekan kita ngorek kalah sare sae cenah anger kalah dipaseaeun manggawe eta mah kumaha saena nya ngan di dieu anjuranana sae bobo memeh lohor ngan pas lohor ugah ulah sare memeh lohor udang memeh magrib taya mah cocok dilakukan bulan puasa tapi kudu tara ka kebonnya bulan puasa sare wa zuhra sholli jamaatan ma'a sunnatin uga memeh lohor teh kacai wudu atau mandi teras sholat lohor berjamaah saya namanya di urang mah kan hampir teu aya lohor berjamaah teh nya aya meureun di bumina aya meureun aya ulah suudon aya sok di Barumina sareng caro gena tapi katingali lamun di sawah kabeh kakara urang nyebut teu aya ari teu katingali kabeh mah aya di Barumina atawa di saung sawah berjamaah jeung carogena ma'a sunnatin salat lohor teras salat sunat sabada kitu kumaha summastagil bil khairi teras katungkul ku kahadean tadarus maca Quran maca kitab lamun bisa maca kitab mimma qad khala eta teh sae pisan kana badan sae pisan kana ilmu kana kapinteran anjuranana sapertoskeun kitu bahkan di dieu mah dikudukeun sareti beurang teh naon teh lah aya sababaraha faidah di antarana lamun sare beurang peutingna babari nyaring tapi kadang orang makan peuting manggeus nyaring tapi ka WC mah teu purun beurang rajin ka WC kiih wungkul balik we deui nya ku sare beurang teh peuting bisa hudang yang naon kitu hudang peuting teh seueur nya nu sok tahajud nu sok tadarus nusok masak ti peuting keneh berarti masak nu kadua ngareureuhkeun awak istirahat memeh lohor gede pisan manfaatna awak reureuh kan ari ngareureuhkeun awak teh henteu sagawaya urang mah tas lohor we ngareureuhkeunana bedanya reureuh awak memeh lohor jeung reureuh awak tas lohor eta teh jauh beda karena kesehatan teh mantak lamun kolot baheula di sawah teh aduh geus rek lohor eureun ta eta teh eureun eta teh saja barek salat teh gede pisan manfaatna pikeun kesehatan ari urang mah kagoknya
Kagokah gawe jam 1. Padahal mah ku kituna teh awak lambat laun ruksak. Teu karasa harita mah apal-apal ujug-ujug rada bongkok, ieu teh nyeri-nyeri teuing cangkeng teh. Apal-apal ngadareg deui tuur teh, apal-apal loba singsireumeun suku teh da eta teu diatur kalawan aturanana urang mah sadaekna. Nu katilu sarebeurang teh ngabersihkeun hate pikeun migawe pagawean ti beurang. Ku sare teh kan istirahat teh sajaba istirahat awak, istirahat biwir meureun urang mah nya da salagi nyaring mah urang mah hayang we ngobrol teh nya repeso teh di dieu nya ke pas bubar geura. Ari teu keur sorangan mah istirahat eta teh da capeun bibir diusik-usik wae teh bedul sababaraha hiji naon nu kabeton ieu sarap. Ku sare teh reureuh biwir, reureuh awak, reureuh pikiran, reureuh naon henteu jantung mah teu reureuh paeh atuh reureuh jantung mah ya. Tah di mana-mana direureuhkeun nalika payah, nalika capek, maka efekna bakal jag-jag. Tangtuna oge lamun kudu ngarora keneh mah can karasanya, rek sare, rek gadang ti peuting karasana teh kumaha jag-jag we kudu 30 tahun kahanap mah atawa 35 tahun kahanap mah. Ngan 30 genep tahun ka ditu 40, 50, 60 eta teh sok karasa pisan. Kadang mamun peuting teh hese diusikeun teh awak teh sanajan isuk-isukna kuat ka kebon teh eta teh kurang istirahat teh ya. Kurang istirahat titik. Simpulkeun heula. Tos nya bisi teu asup loba-loba teuing mah. Tadi dahareun teh kudu anu kumaha? Halal, ulah anu haram, oge ulah anu subhat. Nu kadua dahar teh alus loba alus saeutik, efekna bakal nyihatkeun kana awak. Dalam dahar loba awak bakal rusak, ibadah bakal teu purun, hawana teh mawa kana tunduhnya. Awak teh berat dipake ibadah teh, maka loba dahar teh kudu dijauhan. Maksud loba dahar teh loba nu diasupkeun nya. Urang mah dahar mah saeutik sahuap ngan resep jajan. Eta ge apur daharnya jajan oge. Terakhir memeh lohor alus lamun dipake sare. Budangna iraha? Geus deukeut kana waktu lohor eta teh mantak nyehatkeun kana awak, bakal ngajag-jagkeun kana awak. Ti peuting sok babari hudang atawa nyaring gugah waktu zuhur teras diangge sholat. Aya pertarosan satu acan bubar. Aya waktu 3 menit deui. Daya tos atuh ada daya. Mudah-mudahan naon nu parantos dibigikeun sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat kangge urang sadayana, oge janten kifarat kana sanes kanten kalobatan urang sadayana. Nu leresna ti Gusti Allah, nu lepatna mah murni kalebatan disyukuri. Sakitu anu tiasa kadugikeun hapunten tina sadaya kakirangan oge kalebatanana. Ditutup doa Rabbana
akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.